Laksamana Raden Edi Martadinata, langkung dikenal salaku R.E. Martadinata, mangrupikan tokoh penting dina sajarah Angkatan Laut Republik Indonesia atau disebut ALRI, sareng pahlawan nasional Indonesia. Anjeunna lahir di Bandung, Jawa Barat dina 28 Maret 1821 sareng tilar dunya dina genep Oktober 1866 kusabab kacilakaan helikopter di Riung Gunung, Jawa Barat. Martadinata lahir ti pasangan Raden Rusijat Martadinata sareng Raden Suhani. Ti bubudak anjeunna parantos kairut kana sektor kalautan. Anjeunna ngalaksanakeun atikan di Hollands Inland Sea School di Lahat, teras neruskeun ka Meriwether Gabriel Lager Underwys di Bandung, sareng Elgemen Middlebury School di Jakarta. Dina tahun 1842, anjeunna asup ka paguron luhur Seaport Technic School di Jakarta. Tapi henteu tiasa ngarangsekeun atikana kusabab datangna penjajahan Jepang. Saatos proklamasi kamardekaan Indonesia dina 17 Agustus 1845, Martadinata sareng para palaut sanesna ngadegkeun Barisan Keamanan Rakyat BKR Laut di Jawa Kulon. Nu engkena janten ALRI. Anjeunna oge kalibet dina perjuangan ngalawan agresi militer Walanda. Kalebet dina nyusun kesatuan pertahanan nalika serangan ka Kalibakung. Martadinata janten Kapala Staf Angkatan Laut KSAL K4 dina tahun 1858 dina umur 38 tahun. Janten salah sahiji KSAL pangmuda di dunya. Anjeunna oge ngawasaan pembuatan kapal perang di Italia sareng janten komandan Kesatuan Angkatan Laut Italia. Dina genep Oktober 1866, Martadinata tilar dunya dina kacilakaan helikopter di Riung Gunung nalika ngiringan tamu di Pakistan pikeun perayaan HUT ABRI ke-21. Anjeunna dikurebkeun di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta sareng dianugerahan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Salaku panghormatan, nami Martadinata diabadikeun dina sababaraha fasilitas. Kalebet kapal perang kelas Martadinata dina TNI AL, jalan, sareng gedong di Komando Staf Angkatan Laut.